Manco mararanco deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Haturan dulur salam baktos kasadayana. Kapang deui sareng sim kuring pun RT Uya anu sakumaha biasa sim kuring sejak neraskeun dongeng Sunda dina jejer carios Jaka Picung. Anu mana ayeuna majeng ka bagian anu ka-10 oge ieu dongeng masih hasil karangan Kang Asep Mulyana BE. Tekendat mugia ieu dongeng sasiereun sabeunyereun janten hiburan kanggo dulur sadayana. Mugia urang sadayana salamina aya dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat lahir tu mekaning batin, kengeng kabagjaan oge dunya rawuh akhiratna. Kalihna ti eta dina ieu alur carios tangtosna aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa tawakuf hapunten anu saageng-ageungna. Ieu mah mung saukur carios dongeng nu dikarang oge diropea ku jalmi biasa. Teu kakantun ngaturkeun nuhun kasadayana dulur anu parantos jabung tumalapung tur ngadukung kana kalumangsungan ieu dongeng. Anu tos subrek, like, share sareng komenna pancegna dina channel YouTube Dongeng RT Official. Anu neme mendakan ieu channel mangga haturan wilujeng tepang, wilujeng nongton oge wilujeng ngadangukeun. Mugia kasayan dulur sadayana kengeng balesan nu langkung sae ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Yua manco pencak padungdung de Nyok atosnya adik naik panas kan nyalik ka uing mah. Tak bangan tiheula ditanya di mana ayana bapak dewek alah bebet tengkleng maneh teh hok jok wani mah ayeuna kena buktikeun sia. Eta si bodul kalah nongtong siga nu pesen hirup sia cicing sia kerte panggara dibeakeun waktuna ayeuna mah bagian dewek rek ngacetot si waduk tah. Oh no atuh jebauk ngalak ngobrol jeung tukang dongeng sia teh. Adi maneh rek gelut atawa rek guru ngadongeng euy? Paduli sia kumaha dewek we. Kamari maneh ngeunah belut euy. Geus nunggulan dewek, pas bagian dewek rek nunggu dibeakeun waktuna ku si kerte. Dasar tukang dongeng teh eta mah. Haai. Di eta mah kitu loba protes. Kumaha nu ngadongeng we? Atuh sia kamplet. Waneng sia jablok wae siga nu pentes wae ngomong teh rasakeun ieu. Hiat. Atuh geus kitu mah teu anta parah deui santana nyebrut narajang ka santani. Hari santani mah harita geus surti kana serangan nu bakal tumiba. Manehna bisa ngakulak-kilakeun awakna bari jojorelatan miceun panarajang ti santana anu kacida cepetna. Bisa oge sia usik euy. Nyaho lah jurus kitu mah beunang ti Mang Peni jeung Mang Orok lah nyaho urang oge nya. Ceneh gitu mah. Ai. Komo jeuleut maneh mah naon kitu jadul. Eta mah siga nu marok bagong we. Jurus kitu teh Ceuk santani bari juba jebi meh ngaledek ka anu jadi musuhna. Eta si Docro kalah ngahina. Geus kitu mah santana teu miceun waktu deui manehna rek ngagunakeun ilmu pamungkasna nyaeta ilmu rengkah jagat pamere ti guruna nyaeta Nini Oco. Sirah santana tanggah kaluhur dibarengan ku meuremkeun panonna jeung ngangkatkeun dua leungeunna kaluhur bari teu weleh bibirna kunyam mapatkeun ajianna. Wir dikiwir-kiwir eta ka Bandung ka Banjaran. Hayang nyanung sieun ku pamajikan takiwir-kiwir. Buah hiat. Atuh geus parat ngapatkeun ajianna mah nu satuluyna santana pancuh dina tangtungana bari nyurungkeun dua leungeunna ka hareup nu dibarengan ku tanaga lapisan. Nyasar kana dadana santani ku sajongjongan mah santani nganggap sepele kana naon anu keur dipetakeun ku musuhna. Tapi sabalikna jauh tina sangkaana santani eta leungeun musuhna nu ditujukeun kana dada manehna teh geuning. Aya hiji cahaya beureum buraha sakolepat geus neumrag kana dadana.
Hiu, wus, duk, jeduk, celeng, koleang. Gedebut. Sora Santani ngegero panjang bari awakna, ngoleang kaluhur nu satuluy ngagebut ningang kana lemah. Sakujur awakna tutung lir ibarat kabelem ku seuneu burahay. Santani kocak dengek panona molotot ngulan kaluhur, bari napasna ngap-ngapan, jeung katingali sukuna semu nu kakerejetan. Geus kitu mah Santana nyampeurkeun ka Santani nu keur nangkarak bengkang. Si Jambe mah tah sia karasa kampret. Kitu tah akibat jalma nu polontong teh. Sok sia ayeuna mah geus amat inung anu bapa nu ngayuga. Ceuk Santana nu geus tepi ka hareupeun Santani nu keur ngagoler. Teu lila pok deui Santana cumarita, ayeuna mah ngomongna semu nu lalaunan sabab ceuk pamikirna kakaraeun saumur hirup geus nyiksa batur tepi ka kitu. Sok sia hudang do celo. Percaya sia ayeuna mah kadewek. Dah si Santana anakna Bah Jarot nu kabentar moal aya duana di alam dunya. Apal maneh Ustad Pajar asa Garut. Kungsi dikepret ku dewek. Macongkeng tah. Komo Kang Asep Irwan mah security. Nu jangkung gede ngancuk pamajikan mah nu ganteng kitu tah. Sageprakan ku dewek nampuyak. Iwa ku si Kerte jeung Aagung dewek mah sieun dulu. Da licik maranehna mah mun dewek rek gelut teh beak waktuna. Manco dulur pemirtub kaum dangu sadaya anu sakumaha biasa sataacan simkuring neraskeun di Anca Dongeng. Simkuring baris kirim-kirim salam heula ka dulur pemirtub anu masti keneh manco dina ieu acara dongeng. Di antawisna nyaeta Kang Agus Nandar sareng tuang Rama di Cililin haturan wilujeng manco salam baktos ti simkuring. Dilajengkeun ka Ihsan Ginsu di Cisirung Palasari tah haturan. Jona Mastio channel tah aturan wilujeng manco. Abadi Putra 16 si Om anu sewa tenda sareng sadayana karyawan-karyawana anu aya di Jalan Ciapus Banjaran kitu tah aturan mararanco kasep tah ganteng. Dilajengkeun deui ku Kang Asep Irwan Security tah si ganteng kalem tah aturan wilujeng manco saurna teh. Lajengkeun deui ieu aya Asep Besi tah sareng Mang Ujang Kasum channel haturan wilujeng manco. Mang Pendi alias Mang Jalu haturan wilujeng manco salam baktos kasadayana. Dilajengkeun deui nyaeta ka Ustad Pajar asal Garut. Lajeng deui ka Abah Gentong sakulawargi di Balaena haturan wilujeng manco salam baktos di simkuring. Oge Mas Sumarno sareng Kang Dadang PLN haturan wilujeng manco. Dilajengkeun deui Mang Ujang Botar, Pak Ustad Muhri, Pak Ustad Lukman, Haji Engkos, Mang Ikin Sodikin haturan wilujeng manco. Dilajengkeun deui ka Kang Dede Hendra nu aya di Depok di kantor Direktorat Jenderal Pertanian kitu tah haturan wilujeng manco. Lajeng deui ka Kang Dadang Gunawan nu aya di Pasir Jambu haturan kasadayana salam baktos ti simkuring wilujeng mararanco. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu acara dongeng kurang lajengkeun. Yua manco. Aduh, yang batuk ya. Eng lumas na ele. Tapi makne ngaku anak mah jalot dulu. Nah atuh ali maneh teh. Da anak mah jalot mah uing. Gal tua uing ge kenangan si Abah. Tapi si Abah nage geus ae. Tema Santani sok sanajan ngomongna bari pegat-pegat jeung ayeuna mah katingali sorot panona siga nu alumuyung neuteup ka Santana. Ari Santana mah sok sanajan boga adat poporongos ge ningali musuhna teu walakaya mah manehna terus deku ngadeuketan ka Santani nu keur nangkara. Naon sia? Dedengean teh bieu maneh ngomong si Abah geus paeh. Nah ari maneh nyaho ti mana deuleu? Santana nyusul tepus nanya ka Santani. Ku sabab ayeuna mah ngabogaan rasa penasaran ku ucapan Santani. Nyaan uing anak mah jalot. Lamun uing di Alimun, uing ditinggalkeun ku ti Abah
geus 5 tahun. Ayeuna mah jing teangan nu ngaran Agus Beto urang saronge. Manehna apaleun riwayat si Abah. Kerejat cekleu kulahe. Santani harita katingali awakna ngulahek tandana nyawa geus papisah jeung raga. Tegasna santani palastra dina poe harita. Ari santana mah ningali musuhna geus ngulahek teh manehna cengkat bari hate jeung pikiranna pinuh ku kapanasaran. Aduh nyaan kitu ieu jelema teh geus sia rek dipaluruh ku aing. Kitu cek gerentas hatena santana waktu harita dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh sanggeusna santana ngelehkeun santani nu satuluy nama santana asup ka saung niat rek neangan dahareun sugan jeung sugan aya kadaharan. Nyata geuning di jero eta saung teh suwung tayana naon estu sagala walurat. Atuh santana nu satuluyna manehna indit ka tebeh kulon niat rek nuluykeun lalampahanna oge teu ngaroris layona santani. Sok sanajan harita panon poe geus teu katingali kahalangan ku tonggong gunung, tegasna wanci geus mimiti poe, tapi pikeun santana teu jadi hahalang nu penting mah maksud jeung tujuanna kahonta rek maluruh nu jadi bapana nyaeta Bah Jarot. Waktu terus lumaku marengan insan nu kumelendang di pawanangan, saminggu lumampahna santana geus kararung. Naik gunung, unggah gunung, bahkan asup ke pilumuran, terus taya kendatna santana nananyakeun laratan nu jadi bapakna. Tapi tetep lebeng taya nu apaleun. Dina hiji poe namangsa santana keureureuf di hiji warung nu aya di sisi lembur. Santana nu teu bosen nanyakeun ka saban jalma nu kapareng amprok jeung manehna. Malahan santana ge teu kendat nanyakeun ka anu boga warung. Ki Abah lapari yo sangu teu nah dagangan teh meni parongpong kieu jiga nu bangkrut teh sabah. Oge geuning eta ujang deuleu sok nya calik jang adik wayah kieu mah atuh geus bareak deuleu tapi rek tuang mah mangga mung rencang na syarep kari oseng kangkung hungku jang kumaha bade tema nu boga warung nu katelah kidama meh someah kanu anyar datang. Oh lain ujang atuh ki ngaran kuring mah Santana. Yo sakali deui Santana sia saki pewot. Aya ge ujang sumpena nu boga channel kasum teknik eta da ujang ngaranna. Aya ge ujang Ajis, ujang Akpang, ujang Agung aya. Nya bae ki lah asa keusian we heula beuteung sok puru ki. Atuh ke daguan. Atuh geus kitu mah teu talangke kidama ngoloyoh niat rek ngaladangan. Teu kungsi lila kidama geus nangeui sangu nu ditumpangan ku dangeuna nyaeta oseng kangkung. Yeuh jang hampura. Adik sangu mah gede ngan jeung kieu we nya kidama bari ngasongkeun Alaska hareupeun Santana. Atuh ari Santana mah geus teu loba catur ngan belowak we dahar ngan sakoteap eta alas nu sakitu gedena teu lila dina kaayaan kitu. Dina mangsa Santana keur ngalepus udud sanggeusna dahar bari nyawang ka tebeh lebak teu kanyahoan aya hiji lalaki nu keur nuju ka eta warung. Sampurasun ki cik nyungkeun cik kopi sagelas mah ki asahanaan ki ieu teh aduh ceuk eta jalma nu kakara nepi ka eta warung. Wangga rompes jang eta geuning ujang di mana wae meuni lawas terang ngasuh di warung aki teh mah nu boga warung nu katelah aki dama tea malik tumanya kanu anyar datang. Sumuhun ki duh abdi teh tos lami teu ngiangkeun dagangan kumargi hasih tatanena ayeuna mah seep ku hama. Aduh puntennya jang
ah ngiring calik ya cek jalma nu anyar datang nu saterusna gek diuk digireun Santana. Ari Santana mah ngan saukur ngareret bari pok nanya, oh ari mang urang mana gitu yang kana naon usah teh mang. Santana tumanya bari ngageser diukna. Yuh jang cikopina tah lalauhna geura aya goreng sampe jeung bala-bala kulubuh aya dajang beungpeung hanet keneh. Kidama nu norojo bari nangeuy gelas disodorkeun ka hareupeun jalma nu anyar datang. Ari jisim abdi mah jang sok ngajual bako ka dayeuh atawa ka pasar ngantos lami nemean ayeuna deui dah melak bakona teu kajadian wae beak kuhama komo ayeuna mah usum halodo. Duh ini asa bararingu mang mah ai padumukan mah lumayan jauh ti dieu jan. Tuh katinggal ti dieu ge remang-remang tuh di sisi gunung itu tema eta jalma bari nunjuk ka tebeh kulon. Geus kitu eta jalma pok ngomong deui, ari Ujang asa neme ninggal. Ujang teh kawit ti mana bade angkat ka mana jang? Oh kitu mang ari kuring mah teu puguh dumung geus lila kuring teh lumampah mapai-mapai lembur aya nu dipaluruh mang kuring neangan nu ngaran lembur saronge mang cik sugan mang apal. Santana ngomongna bari mencrong ka eta jalma. Lembur saronge? Oh mang nah mang siga nu apa? Ceuk Santana suring hak meh ngorejat tina diukna. Sabab ningali paroman eta jalma siga nu mere harepan. Tapi sabalikna eta jalma jongjon nuang goreng sampe nu dituturkeun ku nguyup cikopi bangun anu nikmat. Mang apa tuh kalau bebelbokan eta ngadar sampu siga de Akmal wae jeung Ahendra ajis we kena sampu teh sok kitu wah bebelbokan robo ai kana tuangeun mah ai kabatur teh sok kitu Ujang mah. Oh da kanyataan eta mah. Ari Ujang sejam maluruh kalmur saronge bade ka saha? Eta jalma malik nanya, kieu yeuh mang uing maluluh kalmur saronge nu sabenerna mah rek neangan laratan nu jadi bapa ceuk beja aya di lemur eta. Ari nu dipaluruh tuang rama teh saha namina jang? Eta jalma nyusu tepus ku pananya. Sok sanajan saeutikna eta jalma geus surti kanu dituju ku Santana. Geuning eta teh dulur nu ngaran Agus Bedog tea nu harita manehna balik ti dayeuh tas ngajual daganganna. Ngaran kuring mamang nu katalah teh Santana lah nih gitu deh. Kuring keur maluruh anu jadi bapak geus 5 tahun lilana aya laratan. Nu ngaran bapak kuring teh nyaeta Bah Jarot. Saha jang? Bah Jarot mang apa cik geura tuluhkeun ka uing geus asa capek yeuh mang uing teh. Tapi uing menang beja. Si Abah teh geus maot. Tapi asa can percaya kuring mamang. Tema Santana meh nyedek ku pananya. Ari Agus mah keukeuh manehna mah siga nu hare-hare. Geus kitu pok deui Agus cumarita bari cengkat dina diukna. Geus lah jang ari capek mah. Yuk tuturkeun kuring. Ari maneh mang ngajawab ge can bener geus nitah nuturkeun. Kumaha ieu teh cager mang? Nya ari hayang hasil we pamaksudan Ujang. Ki yeuh duitna yeuh Ki mayar tilas ieu yeuh cikopi sareng kulup sampe. Atuh geus kitu mah Agus mayar urut barang daharna nu satuluyna ngegidig. Ini katebeh kulon maksud rek neruskeun lampahna ngajugjug ka imahna nu aya di lembur saronge. Jaro teh nah eta jelema siga nu ebel. Piraku ku aing kudu digelutan mah awak ceking gitu mah dicetot ke moal teu buku. Ceuk gerentesna Santana bari hatena ngarasa panasaran ku ajakanna Agus. Atuh nu satuluyna mah Santana eleh geleng terus nuturkeun ka Agus. Jang nah moal bayar udahar euy. Engke we mang mun boga dibayar. Tema Santana ngaleos ninggalkeun eta warung.
Mong ela daguan atuh sia babah. Santana meh lumpat niat rek nuturkeun ka Agus dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Nu saterus nama Santana nuturkeun ka Agus sok sanajan hate masih pinuh ku pananya jeung panasaran, tapi kurasa panasaran mah kapaksa Santana nurut kana omonganna Agus. Gancangna carita kira wanci sareupna Agus jeung Santana nepi ka hiji lemur oge tepi ka imahna Agus nu temahna aya di sisi gunung. Tah ieu jang saung kuring mah sok kitu asup ka jero. Wah mang di dieu we heula lah. Ari maneh rek ka mana? Naha uing ditinggalkeun sorangan. Kela jang dagoan kuring rek ka pancuran heula sakedeung deui wanci magrib kuring rek ngalakonan heula salat. Teu kitu atuh yuk urang bareng berjamaah temal Agus umaja ka Santana bari ngaleos ngajugjug ka pancuran. Tapi sabalikna Santana teu nemalan sakemek oge manehna ngan ukur colohok bengong ngadenge jeung ketakna Agus. Manehna mah teu apaleun nu ngaranna salat teh sabab teu kungsi diajarkeun bag-bagan agama kudu jadi kolotna. Atuh satutasna Agus ngaleos Santana mah ngan ukur luak liuk ka sabudeureun eta tempat. Saperti halna harita barang Santana ngaliuk ka pipir eta imah ngan weh hate Santana reuwas ngarenyag sabab di pipir eta imah aya hiji tutungu kuburan nu panjang. Sajongjongan mah Santana ngahuleng ngaragemeneng sabab inget kana ucapan Santani nu saminggu harita ka tukang samemeh Santani ngaleupaskeun nyawa yen Mbah Jarot geus palastra. Wah euy bener ucapan si Santani teh eta kuburan si Abah gitu. Jeung ieu jalma nu dituturkeun ku aing teh bener merenya nu ngaran Agus, nya nu ngaran Ade Akmal mah asa teu kitu da. Ieu mah ganteng euy Agus mah, Ade Akmal mah kitu nih ceblak-ceblok. Pasti bener ieu mah. Ceuk geurentes hatena Santana waktu harita. Ari hidep saha atuh ngaran nu sabenerna? Ceuk Agus anu norojo balik di tampian atanapi di pancuran. Ari Santana nu keur ngahuleng meh ngarenyag asa kagaruwahkeun. No ari maneh sok kareuwas. Jeung pantadi ge geus dibejaan ngaran uing teh Santana. Tema Santana meh morongos ka Agus. Nya hampura we atuh kuring mah poho deui jang. Sok mangga dieu maneh. Rek ka mana kalah rek asup ka imah. Santana tetep molotot ka Agus. Ari Agus mah teu noleh ka Santana manehna tuluy asup ka imah niat rek ngalaksanakeun salat magrib. Geus kitu Santana pok ngomong deui. Eta si kampret diajak ngomong kalah ngaleos. Hayang becakan ditampiling meureun ku deweknya. Geus kitu mah Santana cengkat dina diukna niat rek nuturkeun Agus asup bari ngepeulkeun peureupna. Barang Santana asup ka jero imah katingali Agus keur sujud. Weh begeng rek diajak ngobrol teh kalah kitu we nanaonan ari maneh kikituan kudu dikieu meureun. Hiu jebrot. Harita teu antaparah deui Agus nu keur sujud ditajong ku Santana. Tapi kajadian nu matak aneh pikeun Santana. Sabab tajonganna nabag lir ibarat najong batu nu gede. Malahan suku Santana karasa nyeri. Yadoh teh sia. Mun teu waktuna beak kojoran ku aing geura sia. Sok RT geus capek mah geus we atuh naha mumul mah sia. Eueuh waktosna seep. Cag urang tunda heula ieu dongeng insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Sim kuring pun RT Uya amit mundur amit mungkur bobot sapanon carang sapakan dada jembar hapuntenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios manco.